bukan payun lah. Uang bagus. Tah. Lu dagang ieu gabus na. Bener pot kade ringu itu dina rungkul. Nah ya. Pak. Di payun aya nu etang gorowo. Kade sing hati-hati ya. Makanya kayaan di leuweung gitu ya. Iya kade sing hati-hati waspada permana tinggal. Iya jeung ulah somprak kade jang me HP biwir. Nah nu abdi geus kana teuing gitu. Eta mah teu. Ulah kaget manusia. Raja Bagong kedok teman sia teh eta sihung lah butuh keur pipa we aing mah sapaharanna uang bagus ke antos sakedap penggawa ya kasep anjeun resep ngukut marga satwa ieu tah nu bapae mah nu dihareup tah percis penguin atuh kasaha teh sia teh ka penguin ai bapak penguin lain tong ameu aya jelema kasep Gusti ya naon ai sugan lain jelema tanu tiluan Gusti disangka suung ku aing aduh jelema muni naker goreng patut banget goreng patut Pak tabako cenah naon itu buta minta bako nah ini nyebut banget nah anak-anakan kada sing hati-hati dilejak wah tenang ya Dedi nun wong bagus itu wong jelek tuh bisa ngomong tuh wong jelek halo jelek sama wong genep sing yang jawab ku jelek nya sok jawabnya diajar itu kayaknya bapak sanaon eta teh diajar ngomong jeung karang itu dulu jeung tepang nuhun sia tara-tara we gitu aja nanya teh lain emang namanya teh sok rada jeungan jeung aing gitu ya lain tanda eukeur lain nyahoan kitu teh mah mau siapa geuleuh ka aing biheung siapa biheung Islam manya Islam oke ikat budaya goblok nya tuh sia teh kabina-bina teuing nah sia teh urang teh ngabogaan budaya naon sopan santun ramah tamah DP handap asor tawado udah sih itu mimitina ulah dilawan sarwana mau dilawan sia teh naon ya eta anu ide ngomong halus teu sangka nu kararitunya bisa ngomong tuh Pak kumaha keun bae da kahayangna bungaheun teh hatena teh ku kitu teh keun antep itu mah bunga orang nyeri nah paingan cekat terangan nu ngagebruskeun kana rakat nu deukeut heula cu anak pemajikan kurang-kurang nama ukuran da kudu dipaehan sih mah teh heula nah ari sia saha sampean
ngaran kaula teh Sadewa. Wah, Sadesa jeung saha aing mah nyaho? Sadewa. Aya eta anu tukang, tah ieu anu hideung sakacamatan. Kuring mah RW. Kuring salemur. Sadesa, Sadewa. Sadewa belum. Oh, Sadewa. Urang mana teh Dew? Oh, Dew. Itu tuh anu tanda tahlil urang mana? Lain geus rupa-rupa. Lain eta ku sawadanana. Lain sawadan ku apalan. Permana. Anu tukang. Naon? Haleluya. Beda ka dia mah ya. Naon eta hartina? Aku siap ya. Manehna agama naon nya? Haroskeun sawadan. Sadewa anu tukang kuring Semar seun. Ini ngaranna anu semur. Marun. Aya eta anu diiket. Kuring. Dedi. Wah, beres. Ieu sieun dibacok aing. Aya itu nu tukang kuring. Si Saha? anu tukang main bola teh teh si Messi lain hiji deui Ronaldinho Gonzales lain Rudi Hartono tah eta badminton teman tinju atuh wong ngendi sampean bahasa kitu kaula teh ti Bumi Rotau sawojat ti negara Amarta Bumi Rotau iya negara Amarta ada itu anu tukang sami itu bulan itu di mana Cicalengka alah Cicalengka Pak Bupati namanya Cicalengka dek kamana sampean kaula tes apruk-aprukan nuturkeun inung suku kaula anjeun ceng apa asup ka ieu tempat dina harti geus jadi milik kaula salamet lamun anjeun masrahkeun harta kakayaan maneh duit pakaian jeung sajawana Allah ya cek abdi ge perampok garong begal perompak mah di laut nya tak kudu bisa ngabedakeun aya di darat perampok nya aya di dapur teu ngejo nya teu nyambung sia mah jigana lamun maneh masrahkeun harta kakayaan duit jeung sajabana salamet ngaliwat ka dieu henteu kitu paehan bae ya an Pak geus kejamnya oh nyata nyawa jelema teh geus murah anu euy kalau kayak anak anu matak di lebah dia urang pagehan budaya urang matak reus ku aya pakis naon pakis teh naon pakis teh si belegu pakis gini anu dina di leuweung ning cekah cekro si engkis atuh teh paguyuban kisuna belegu pakis teh paguyuban kisuna dek dipasrahkeun apa bangsa dewa geura eureunnan sampean laku lampah ngarugikeun batur teh sabab cing ingat yen aya nu leuwih alus ti batang kahirupan dunya nya tanah akhirat ya maksudnya hoja akhirat mun tong nyaritakeun ataw tong dicaritakeun amun sia can apa salat getara eta nepi ka kitu jelema mamawana dengan asa pang benerna ieu meureun hirup teh salat kuasa pang benerna ge geus salah jelema mah laras dicawat coba pasrahkeun ulah maksa sampean bilih aya mamala nu teu hade ditanggung mamalana ku kaula itu mah tos ditekadan sih oh niatan ih sugana ku cara kieu teh atuh leuleuy
pokoknya maneh datang ka dieu hartina geus jadi milik aing apaan kitu ku pangeran oge di jabah aing ngadoa poe ieu bakal hasil mawa syarat tupikatan teu aya ge akte kelahiran nya nyawa sampean bakal ngalayang lamun teu dipasrahkeun oh lamun geus kana nyawa dina harti dek ngaroga hala kaula eta mah lain deui urusanana eta mah ngrupakeun ancaman keur sadewa saha nu ngaganggu ka kaula komo mari jenggala nyawa aya hak pikeun mertahankeun bela diri eta laras sok dipikeun naon rupaha dipentak sampean semplakeun tak-tak atuh apakeun sapegatkeun buk salamar kaluar getih satetes amakan sadami kaluar nyawa tina raga deh eta we satria teh eta ciri-cirinya ka diri aya aing sok galab euy apa kon wani merang aku sadewa ora wani dening apa kulanang aji mulati tegak ka dia suram merata jaya merata nyekel sabuk bilang tato aji mulati tegak na ya ajakakeun bacot dinu legas ya hei anu mana hei kepir si harapan ku sia kaya jang dek dipasrahkeun eta iket dia najis kan dibacok mah saya sajukan ku abdi mundur Pak Nur lain hiji maneh sing waspada tingali di hareupeun rungkul ringguy ya sirulit aing ka mana pan digadekeun sae digadekeun sawias tu ku abdi gan hali mundur dawala tiraanan jelema hali ya anu tara salat pada kitu ai jurus halus ayo kepung aku buaya banget saya Gusti kakara aing aya nu rek dibegang ngalawan biasa nama sok pasrahnya biasa nama sok ranggah laras jol kenap tapi ayeuna ngalawan ieu jelema samanea ieu bisa-bisa 47 manea pasti ieu mah ieu hei batur ayo ayo aku mujang halus jujur euy lain jujur cucungik ieu masih jujur naonana si sadewa sia kuring guruna gurunya ya muridna gini ai guruna kudu pan kitu murid mah geus jadi presiden pan guru mah anggar di sekolahna weh dek kemana sih dek baru kada mau diudak alah sia iya baru kada murid cepat ge iya jok ya ayangnya diberi kaji kepada oke alah sia balik deui aduh ai suka jadi udang alah balik deui aneh euy lain mana kakara aing boga musuh soleh biasana mah terus kabur ieu mah bager balik deui euy gara tingali gara tingali gara anjing atuh gara tingali gara itu kali ya kala aduh maka jengelek ya ternyata cici tadinya balik deui teh gara tinggali gara
geranya gera ya dulu sih ruganya goblok gitu aja mau ditangkap aja mah ada yang baru kada kembali modal itu si gelo tewak kayaknya aduh dipalih dia Asep ini didinya Asep setan aduh alah ya oh dibobodoh sama cicing oh alah ngelempet weh kumaha lamun ayeuna awas atuh tiga dulu wah Kaya ceng-ceng ke ya. Nuju sia. Kita bebengetan lebih kayak gitu. Goblok saya teh dari kahayang aing gitu. dengan jelema Aing memangna saya teh kasep. Aing ngaku awewe di udag-udag. percaya. Udah merkosa. Harus juga dari udag-udag teh boboheun. Lawan atuh lawan. Tarik nunggu dong euy. Urut geus kitu gedena. Weh. Atuh beres. Ajik kamari. Woi. Beres kan. Hebat. Ayangnya aing nih. Woi. Gerakan naon eta teh? Gerakan naon? Eta katingalina. Ini mata kang hesa ge teh kitu. Dawala abdi hadir. Oh. Ada atuh balangan. Asugan teh tekeuna. Ngagojo sana beheung. Ada atuh sebenarnya. Ari maneh nanaonan ngomong tadi kitu-kitu. Tidak terbiasa. Pak Ajo. Laga mana teh ti Pak Ajo. Cimuncang gitu. Haji Ahmad Johara pan gitu ngomongna. Dek jagong. Alah. Ibu Hajah Neneng nanti. Ya. Beda deh jeung urang Cikawung. Kumaha urang Cikawung? Diteunetkeun Cikawung mah. Lain Om Sari eta, Om Sari nongen. Joy gitu. Urang Jatiwangi we urang Buruju. Bedanya sama kumaha? Atuh geuning. Itunya. Ai Sinen meureunana ai Sinen mah ari isuk-isuk pan eueuh wedakna teh. Nya. Dek nabeuh ka Kuningan pelbah setopan ning di Kadipaten. Nya. Atuh geuning ha tukang beca. Nya. Atuh geuning Sinen ge mah digoreng patut. Tadi waka. Bisa merok urang tuh. Ai eta geuning susuna meuni lepet. Ada ke sekolah. Dari panggung meuni neunar. Goreng diganyel ku sapu tangan meureun. Jaga sekolot. Nah, geuning tuliskeun si Jenong. Beres nih mah. Haling dol. Bade urang panah eta jurig-jurig. Sae ulang. Awas. Bejaan si cepot ulah cicing hareupeun. Ah,
kade ulah cicing diharapun iya yang ditukang dia syukur atuh ya berarti gitu maneh nu cicing diharapun gede kali sok kayak ke tukang buru sugan yang erek-erek gombrang selamat pagi sastra jingga dan benang kengeng kan lempeng pisan ngerti corona tempat yang sakupon gerepek aduh atuh da muridorna kabeh oge percaya dina mentangkeun panahun anak kucang dewek kan melu latihan ngungkul baheula ya pernah jarak 1 kilometer nembak korek api benang tembak ceng benang kan teu da jauh atuh sia teh sing mikir ade di nya mah atuh benar ka diomongkeun tambah eueuh teh diomongkeun ya ampun aduh Allah sukut pisannya kemana keun teh hutang pati per pati hutang wirang bayar wirang sok kanya bisa teh modar sia kakenan aing heuh aduh hari jelema ngaclang kade sing hati-hati jang kolot FSMR bisa jeung ceurik kena kau benyit diharap-harap jaipongan dewek rek nikah ganteng atuh lamun kitu mah tutup lawang si gotakan aya rek amak meureun ilmu eueuh alah tabah hirup abong lain romongan sia teh apa salah tuh gaya kageureun di dieu meureun anu disebut ciri sabumi cara sadesa jawadah tutung biritna sacarana mohon tong boro jeung nu jauh jeung nu deukeut oge beda beda pasangan kudu ngamaklum lain teh kumaha ieu teh ngahalangan pisan ieu teh kudu ngalap seutik mohon ari da sesah tuh parantos ieu sesah lain sesah tuh lain jagongan ku bata teu kreatif da teu katingali teh mohon eta da atos pameng enak kumaha tuh hah kumaha tuh alah mun bisa mah dilaan ya gitu ya mohon dah sok sakedeung sakadang sing laan bongkar ke bongkar lain loba anak buah sia teh dadan ye nepi ka kieu upami teu dibongkar gaji hese eta sa ngahiji ka handap dipaku nu eta bisa euneuk biasa teu bantuan kuno nonton kayaknya tuh di PRI gerayo aya perusakan yo boleh hitung demo we lah aya nu demo heeh gitu punten alah pikat cekas saya nama tuh saya demokrasi teh da dewe milu ka jelema loba nya leres alah alhamdulillah alhamdulillah ya euy mohon aduh jang bulan Kang alhamdulillah wa syukrulillah dina danget ieu wengi ieu pisan leres nyaeta TPRI Jawa Barat Milangkala anu ke-25 ulang tahun Perak kan
ulang tahun perak TPRI nya Jakarta Bandung gitu Jawa Barat mudah-mudahan jaya salalamina berkumandang di udara kalayan tiasa nayangkeun budaya-budaya lokal oh bayangkeun dadalang teh sa Jawa Barat teh leuwih ti 3.000 nya Hei alah CS kadarieu barudak babaturan dewek mah barudak hungku anu mere rezeki ka dewek teh barudak lolobana mah naon sababna apa anu disunatan teh budak heeh pan indung bapana teh eleh alim teh disunatan mah lamun teh ngap mang cepot kiri hadiah 3 gitu itu panjang itu ya tak kesarorea main mangawayang teh dina duit leutik mah akang mak itu 70 kaluhur kan lain guna naon aya dewek narima murah teh mulana sarua aja ngabunuh dalang-dalang nu sajen PK ayeuna dewek ayeuna narima 1,5 juta saya sapanggung pinuh tah nyakuh palepat pinuh ku wirang nokan dimana terus mohon mereka sempetan ke dalam ya Kang Kulan aduh Kak sesepuh TPRI Bandung nuhun ya laras dipasihan kasempetan di nararaga ulang tahun TPRI anu ke-25 mohon kene dirgahayu mudah-mudahan kudu reus urang di Bandung boga TV laras atuh TV nu urang teh laras nu urang hak urang wajib dimulai ku urang nu matak pantes ayeuna TPRI Bandung nayangkeun nu ngamingu wayang golek saha we dalang nama nya saha seueur kula nya langsung ka Giri Harja wae nya Kang entong da loba dalang ge atuh mohon heeh cenah eta dalang aya nu teu rame wayahna tayangkeun we cenah berusahanya sabab naon bisana aya nu rame teh aya nu teu rame eta beres akang laras ieu lemahna dina ieu tambahan itu sabab aya keur dalang mah euy tiada hari tanpa inovasi tiada hari tanpa kreativitas belajar terus long life education waduh sepanjang hidup kita belajar terus sanajan dalang geus kolot bucu baca mah kedahnya terus Rasul oge pan gitu laras kumaha kawit ayat nu katampi teh ikra ulah ieu laras baca teh lain maca buku lain buku wungkul kabeh bacaeun alam ya tapakur tadakur tasyakur laras baca terus cenah eta geus kolot peke ku barudak ngora kanya kuring mah geus kolot tah cing era kurang kaler kumaha tah kurang kaler urang Inggris urang Sunda kumaha tah urang barat cek urang Inggris kumaha tah better late than never waduh lebih baik terlambat daripada tidak pernah sama sekali walah eta saya iya kan betul aing dia cepot ayeuna lain cepot baheula cepatnya gaul ayeuna mah berbagai gaul di internet aya aing Facebook-Facebookan website nya website aya geuning www.cepot.com cepot.com teh aya lain dot atuh belagu Kang jeung sumping ka Bapak Bupati Kabupaten Bandung aduh Bapak Bupati Bandung ka dieu kali di Payun Kang itu Bapak Dadang Nasir Alhamdulillah Pak Haji Dadang Nasir Sumping Bupati Bandung Bapak Haji Ahmad Johari Sumping Bapak Haji Ahmad Johari Sumping Pak Ajo nuhun atuh tadi Bapak Wakil Gubernur Sumping tadi mohon atas Sumping atas Muli tos nuhun wilujeng we atunya laras eta Bapak Dadang Nasir Sumping nuhun sabilulungan teh anyar raksa desa sok rojong ku sadaya sakadahna taman sabab naon dina mangsa ngeuyeuk dayeuh ngolah nagara teu cukup ku bupati unggul laras tapi tanpa sabilulungan gawe barang paheuk-heuk leungeun pantai-antai tangan pamohalan bisa ngawujud antara pemimpin sareng rakyat heeh ngahiji laras bener mohon laras ulah nepi ka pakia-kia ulah pagirang-girang tampian ulah silih andalkeun atuh dina widang keamanan pon kitu
naik keamanan teh kudu cukup ku polisi unggul urang ge bertanggung jawab eta teh sis kamling jeung sajabana nah nutupan jendela nutupan pantau nulakan jendela nulakan pantau rek nitah polisi wae urang oge kudu ngaboga rasa tanggung jawab heuh atuh dina widang kebersihan tuh bacaeun eta oge bacaeun kumaha kan bayangkeun lamun eta runtah kurunyung teh hujan kabawa kana solokan-solokan menet dina got banjir jadina rugi batur banjir cileunca di buruan saha we aya runtah we ngeureuyeuk kanya bisa kana tempat tak gitu disiplin da ieu teh dunya teh ruksakna boh di daratan boh di lautan teh uleungeun-leungeun jelema nya gitu bener wah katerangan ieu dunya ruksak kumaha teu aya atawa ku kucing bener nya geus kira ku kucing nuar kainya sagalak-galakna ge mau nya anu dihakan anu kur sewet daging can aya hiji kajadian ayeuna mau ngatrok-atrokan ka warung dengan leunca dek ngaredok bayangkeun ku silaing alah tos di Cimahi we teh dek teh euy ngadeblok lumayan gaji teh 2 aya beres pelayanan buru-buru sia ini ka itu si oga karunya antep we eta lah da sami putrana itu ge heeh ya 2 saya kage 2 kali gaji ya 2 hati 2 jadi ieu ruksakna dunya teh ku leungeun aja jelema boh di daratan boh di lautan tuh rek nyalakeun saha da bongan bangkong bongan bangkong kacai teh dimanikeun bongan hirup bararohong pas ini teh dijadikeun bangkong di kongkorong kujang kacai ngajingjing cemeti artosna bongan hirup loba ngabohong ti tukang kana janji teu bisa nepati tuh gitu hartosen brenya keprok komo ayeuna masuk meringkap bulu punuk aing mah kumaha tukang newak ditewak tukang ngahukum dihukum tukang mariksa dipariksa lamun aya jelema koruptor kitu bejakeun ka Dedi dibacok wae ngatingan itu iya Dedi bedog ulah disebut urang babakan Surabaya aing teh bisa ngadek nu kitu tapi eta teh kena ku hukum deui ulah kalebihan bertinakna percaya si lain Allah nyeun neraka percanten atuh yakin teu ragu-ragu benar atuh teu kudu ku urang da Allah ge nyeun neraka geuna aya pi tempatna percaya pemerintah geus nyeun pangbuyan percaya pemerintah geus nyeun polisi percaya pemerintah geus nyeun jaksa hakim percaya tong geus lain atuh ulah hakiman batur ulah main hakim sendiri tak kitu cenah eta da karurang ajar cenah eta mah oknumna dari hileud mah ayeuna simulna bapak tani melak peuteuy teh jeung hileudna laras tapi di mana geus peuteyan eta hileud ujug-ujug aya di jero peuteui ka mana jalanna cacak peuteui tah ka mana nya tah ka moal negara hileudna teh riab pisan atuh nya sakieu gede na model ayeuna ke kampung-kampung geus jadi bahan komoditas geuning minuman keras ekstasi miras teh jeung sajabana ayeuna narkoba narkotik tong ku eta wungkul anu teu boga duit lem dibeli laras ngelem geuning heeh dalig deug ngomong bari ngomong balelor pokona lah tong macam-macam anjing ku aing aya macam-macam bejakeun aing ka Dedi bedog aing dibacok demi Allah anjing aing eta demi Allah dibawa kana mabok jeung demi Allah jeung anjing heeh gara pek bayangkeun ku lain leuheung eta mah leuheung da lantaran nginum aya nu kurang ajar mah nu teu nginum mabok ada mah aya mabok naon kakawasaan mabok pangkat jeung sajabana nepi ka perebut geuning heeh laras bayangkeun da orientasi na kana kakawasaan lain dek jadi medium boh jadi wakil rakyat boh jadi pejabat laras nya lamun orientasi na kana kakawasaan ka itu na bakal tega ngahalalkeun kana suku rupacara duit negara duit rakyat dileg-leg terus bener laras
kolot baheula geus ngomong dinyanyikeun kumaha tah lampah beunteur ku urang ulah ditiru laras odong mut odong barang hakan cacing ngarengko disantok teu nyahoeun di jero aya useupan nu mata cing gari riwil geuning ayeuna di Bararui si goblok dia tah paduli teuing aing nyebut goblok oge nya ulah goblok teuing ulah kasar-kasar teuing wah cara bisa anu kasinggung paduli teuing tong baru kasinggung nepi ka TBC ge lain urusan aing paduli teuing beres jangan laku lampah sorangan heeh kadeda ratu tara ngahukum pamarentah tara nyiksa angin laku lampah nu bakal jadi hakimna diri mulak kade buah hade mulak goreng buah goreng kitu cek aing oge ulah ngewa kanu garoreng lah doakeun nu kitu teh panghadena jelema lintang ti ngahampura ka jelema nu geus ngadoliman urang eta teh ulah dem-dem heeh sebab lamun urang dendam itu geus eling aya urang dendam terus pinah ta dosana parah eta geuninnya heeh da jelema mah aya kurobah heeh oh laras itu tak itu mudah-mudahan cing bisa ngararobah sikap da Allah mah bisa ngarobah lindang ti urang bolak mohon sabab naon sabab sarana jeung prasarana geus aya di urang akal pikiran budi pamilih rasa perasaan nah teu dipake atuh nya laras matak di dia pentingna urang kahirupan dunia teh aya nu leuwih alus tibatan kahirupan dunia nyatana akhirat laras surga pitempatna jelema anu iman jeung takwa ka Allah mohon surga teh bahasa kawi teh bahasa Jawa nah naon kecap dina surga bahasa Arab nama jannah jannah oh sitin jannah teh tempat kenikmatan kebon eta teh oh kebon teh nya biro buanin uhulaha artina anu reumeuy ku bubuahan bolak laras peke tempo sileng init ka kebon geuning mohon nempo bubuahan boh rambutan uruy teh heeh tah sawarga teh kitu sagala nyam gimana atuh tak kumaha di dieu hate pek gereplakan naon eta hate sabab naon sabab dina hate aya nu jadi tanpa dipelak sapartos pan anu dipelakeun mah cing soleh maneh teh jang cing pinter cing jujur cing bener tapi dina hate aya nu jadi tanpa dipelak naon syirik pidik yaya kaniaya iren panaten nudupak nurupak lupat simuat ujug ria takabur nyaci nyaon nyaci siksik melik teu kaopan tepayaan cap jahe buntut kasiran merege hese pedit jeung loba-loba deui itu ka eta nu jadi tanpa dipelak teh mata kudu ngaramet ge ngapoe ngaramet naon tadaruslan bersih tadarusan aing teh nu bener keun di dieu mah barelegug sih teka burung soak kita apa nah gitu ngaji tatanya ka kiai ka ajengan ulah dijauhan teh eta teh heeh nya ngan dina pelebah urang narimana oge di mana urang ngabejaan ka batur ulah disada tapi kudu ngomong ulah disada beda deui disada jeung ngomong ulah disada tapi aing ngomong mah make aturan make akal pikiran budi pamilih rasa perasaan make ilmu make data-data nu otentik berargumentasi eta ngomong aing disada mah teu beda ti beo grepek beo assalamualaikum beo tah ditanyakeun ku aing naon teh artina assalamualaikum gitu terus tah eta disada darolobana anu mah jelema teh disada laras heeh naon sababna naon tah sabab lolobana di urang mah doktrinasi pragmatis tidak berdasarkan empiris heeh beda pengalaman kudu berpengalaman hirup mah cung heeh laras tuh rek ari ini tok sebelah direret atuh ngadeblo dinya tah heeh dek ngadeblo kade sia kajaritem nah di sana tempat itu mah aya masjid maksudnya aing teh salat gitu nya baheula ke masjid mah aya alah ya
mohon kartos pisan. Nuatak tak itu mah tahajud ulah ditukurkeun jeung boga butuh. Eta teh. Tukerkeun kumaha? Atuh lamun kitu mah jadi jual meuli jeung Allah. Cing ikhlas ya jeung cing ridho. Kadang-kadang geus tahajud teh geuning pamenta mun riam. Urudulnya. Murudul ka Allah teh ya Allah, cing pun anak hayang kebori motor. Dibatas pamentaana teh deui. Kumaha lamun Allah rek marebus? Pan maha beunghar heuh. Mohon segala. Lamun ngondang kumaha itu kumaha nu mere. Ulah dibatas ku urang. Nya. Oh, laras. Itu cing ikhlas cing ridho. Pengabdian ka hadirat Allah Subhanahu wa taala. Alah. Pek pikir ku hileng. Di PRI. BRI. Alah. Marketingnya kudu alus ya cek. Marketing. Kadang saya kumaha. Pemasaran anak gitu. Jadi pan anu rek iklan teh loba. Ya. Mohon. Pasti. Daya tarik. Tapi dari anu iklanna dari anu etanana perusahaanana. Kumaha tah? Cenah lamun dalangna teh anu mambung kitu. Nah, itu sok aya. Kitu deui. Aneh natenya. Mata kaing lamun ngagogoreng teh kitu. Nya. Cenah gira harja 3 deui, gira harja 3 deui. Lain kahayang kuring, kahayang perusahaan. Nah, gitu. Dina TV mah dalam lain kuring, mung manehna mayar. Nya ada eta mah laras kitu pisan. Teuing atuh. Mudah-mudahan ka hareup Mohon. nya sing biji gede harja 3 nu ratusan. Amin. Model ayeuna dewek ayeuna ngagemleng. Aya. Si dadan tadi papatahan, si oga tadi papatahan geus kitu we bakat. Mohon bakat nak tamanya Ken. Pokona mah anu palai jadi dalang pinuhan heula ilmu lain si Asep Sunanar geus pinuh. Aneh. Da si Asep Sunanar ge keur ngeureuyeuh keneh diajar. Loba keneh kalemahanana, loba keneh kasalahanana. Laras. Sabab naon? Ngadalang ngawayang beda. Nah, bener kumaha? Aing ngawayang menyaritakeun lalakon wayang, Ya. kurikulumna ngawayang teh amardawa lagu, antawacana, karawitan, tuh sabet. Eta ngawayang. Ari ngadalang. Aing ngadalang mah dalang sebagai sutradara, Ya. dalang sebagai pemain, dalang sebagai pendakwah, Ya. dalang sebagai pelawak, sebagai Juru mata kudu pinuh ku wawasan. Mata tiada hari tanpa membaca, tiada hari tanpa ngadengekeun berita. Belajar. Bener? Laras. Naon situasi zaman kiwari nu dicaritakeunana negara. Negara Astina, Amarta, Wirata, di jero negara, politik, budaya, hukum, ekonomi, tek-tek begek teu hanteu, dalang kudu nyaho. Matak teh mah kahareup teh dalang teh kudu gelar kahareup. Sakola cing laluhur. Ya. Ulah cara si Asep, SMP gitu tamat. Tapi ari gaul mah wawasan luas mah. Tu gaul hirup mah. Loba tatanya, loba maca gitu. Alah, Pak Haji Abu Bakar Bupati Bandung Barat ayahnya. Nuhun ah. Aduh, cermat katanya teh. Naon cermat? Nah, Cermat. eta teh anyuran Bupati Bandung Barat cermat. Cermat. Tanyakeun ke Bupati aya ge mah. Logona teh eta. Rojong ku masyarakatna. Laras. Alah. Alhamdulillah. Ya, Ulangan. Naon teh? mudah-mudahan sakali deui teh akang saparakan sa eta ge Pak Haji Sidik cenah pageto Senin angkatna umroh. Halo. Didoakeun. Mohon. Mudah-mudahan Salametnya. selamat mulih deui kalau masih urang heuh. Amin. Amin. Gitu. Kapanana benar toha tahu Tahu. si buntu Pak Kadis Buspar ayahnya Pak Haji Ahmad Johara nuhun ingat pada dang Nasir itu Kumaha emutaka? hah Kumaha? ai jadi bupati ai menang ieu bokor emas Alhamdulillah. dalang di Kabupaten Bandung menang bokor emas teh engke Kumaha? April teh dek diayakeun deui Bina Jakrama sa Jawa Barat jadi tuan rumah Laras. itu Tuan rumah Kabupaten nya Bandung. TPI ngarojong TPI. TPRI Mohon lain ngarojong. TPI nah TPI itu TPRI Mohon ngarojong. Mohon. anu ulang tahun ayeuna ke-25 Mohon. Laras. Disuunkeun rojongan ana we dukungan. moto pada dang Nasir Mohon. sabilulungan Walang sae. raksa desa iya
hirup babarengan hirup kumuh babarengan sauyunan Oh. nyaeta gotong singa gotong singa gotong royong Tong singa. Sareundeuh saigal teh. sok ciptakeun daerah anu kondusif Mohon. ayeuna mah tensi kriminalitas ning ngaronjat heuh Oh, ayeuna mah aduh di mana-mana kejahatan ya, Kang. tong borong make lalaki ning nu jahat Mohon. awewe ge dina beus ning copet Aya Aya copet itu. awewe. aing dek ngawayang kepada larang Pengalaman ya tinggal. ai Pelbaraja Wali mogok mobil aing teh Nya mobil megat beus megat damri Laras. ai dina damri habis kota ai dina damri teh tong borong nu diuk nu nangtung ge padedet Mohon. ngan untung aya pamuntangan dina beus make we nih Laras. ai direm teh sorodot ka hareup cenah itu tak digas ka tukang gitu eta mah yo sulunuk teh copet karena saku aing kebenaran saku aing teh tobros soek malah teh dikolor aing teh yo kap teh kana bobogaan aing nah cenah HP teh hipu heeh jeung ngenyot bejakeun teh meureun dipencet ngalawan meureun Copet teh lalaki awewe copet wah didengkeke ku aing leungeun teh beunang sia copet ditempo awewe sia sok mending dicorowokeun copet ku aing mending cook yang mending nyoho meureunnya ngeunah we aing teu kapan larang teh kieu we ampun aing copetnya kayak kepret sih. doana euy aduh ampun Gusti Maha Agung wilujeng tepang ya Kak para penonton sadayana anu aya di sabudereun ieu TVRI Bandung di lapangan naon teh Lapangan TVRI. lapangan TVRI atuh cenah anu ngadangukeun anu ningali dina TV-na sewang-sewang wilujeng tepang ya sareng Mang Cepot ti Giri Harja Putra Giri Harja 3 sareng Giri Harja 3 duet Anu kagungan TV. kagungan TV anu henteu Ya, rasain. saya cing tibra Aja caranya naon Kagungan TV rasain. halo orang kuning TV Bandung nepi ka Kuningan Iya tuh aya da aya. menuju nongtonnya Duki saya ya nama. atuh sa Kuningan cenah enjing pantepang di Kuningan enjing Enjing teh. nya alah di Bandar Bawang teh ning Pak Haji Timu Laras. Bawar. di ditu mah Timu teh ngaran jelema Timu Ari di urang. di dieu mah panggih Timu teh Laras. Hari di dia makan timu, di dia patimu. alah ampun kota bararasihnya ini aduh Mohon. Tadi si kada. kadut si baduyut sepatu unggul Laras. Beli pada pesan. nya padada rosadanya wali kota teh nya wilujeng tepang padada nya Mudah-mudahan nonton. pendidikan gratis ya Gratis. hah SD. wayana bos Mohon. Di SD dugi ka SMP. bos teh aya anu ti Bapak Presiden ti Pak SBY aya anu ti Pak Her Pak Gubernur provinsi mudah-mudahan aya langkung nanti kitu ke barudak teh supaya sarakola Cing palalintar. ulah bararodo sabab naon ieu lebar ieu tanah sumber daya alam Laras. anu sakieu kumplitna kari sumber daya manusia anu berkualitas Tah eta. sakitu nu matak cing sarakola hianat lamun indung bapak teu bisa nyakolakeun jeung masantrenkeun anak Modal hirup teh da. modal hirup Laras. nya Lah. puskesdes teh kesehatan teh Eta teh. Puskesmas. Puskesmas. alah puskesmas Mohon. Di unggal desa. alah ingat hiburannya Sok atuh da Jara fungsi. parap tadi siapa Mendingkan aja lah, mendingkan baca protel lah kan. hah Hiburan. Nih, namanya hiburan. Maksudnya hiburan apa? Ngareok nyalung kan? dek sulap Beres. nu nanya na kemana karep sebenarnya FJ Pongan. Tapi lagu. hah Beta lagu. Pilih lah, Akang pada nyanyi gitu dah. Akang mah ahli nyanyi itu. kasaha teh ngomong gitu teh
Hari teh kata teh. Ente dah, cepot tadi mah pinter nyanyina. Atuh lamun kitu mah merentong mawa sinen. Geus ku aing diborong. Beres. Kenaon aya sinen? Ngawakilkeun ngasih. Sok atuh. Alah. Gitu. Sakrut. Sinen teh si teh sinen teh. Mama Hayati. Mama Hayati aya alias. Aya, sebenarnya alias si naon. Teu baheula mah sinen teh aya alias. Aya bangsa. Sinen teh si heulang, Si Aya. si toed, Aya. Si pecut. si jangkrik, si cangkurileung, Aya. Ieu panglandikeun ku akang. si orai, Aya. si lenyai. Ngan eueuh teh si goblok. Kaya sama tuh. Goblok sareng si anjing. Atawa si uruwidi. Si laleur, Oh aya. si laja, Nah, hasil aja. si balon. Aya. Tah, si balon kumaha? Aya riwayatna. Nah, disebut si balon teh kumaha tah? Sinen teh baheula teh jarang euy. Dalang teh perebut. Si nentenya. Heeh. Ai sinen gering flu. Alah. Irungna teh ngucur. Meureunnan eta sinen teh karunya meureunnya ka dalang eueuh sinenan. Laras. Ah, maksakeun maneh we gering-gering oge. Sanajan flu kayaknya. Kumaha tah? Bari nyinen teh cari kaya. Kamang laja. Ngingsreut. Ai perbah gandrung. Gandrung pelendung cenah irungna teh. Heeh, bletok. Tapi dinya dilani we si balon. Aduh, ampun. Alah, ampun. Ya lagu balon teh. Ai si laleur mah dilani si laleur teh harita teh nabeuh teh jauh leumpang. Kamana? Nabeuh mah jarang kendaraan atuh. Jarang. Leumpang na oge nepi ka 3 jam atuh. Nya. Nah eta teh gamelan teh di Taranggungan ngajemput teh. Mohon. Talepa. Jeung baheula mah ngawayang teh jam 6 ngosana teh. Mohon baheula. Atuh puguh we balik teh leumpang bari jeung brai panon poe teh teu ulah wetan. Jeung tunu. Ngaran-ngaran teu hees ka poe teh ngelengut. Kapoe ngomong teh nya. Ai sinen meureunnan dalik deug. Aya we saung bonteng. Gek we saung bonteng. Jog goledag gue. Sinen teu kuat ku tunuk. Capek euy. Angin gede. Atuh puguh we anderokna teh kasingsatkeun ku angin. Ai burung teh teh malalur. Mun numpuk dina bobogaanana. Eta kadenge laleur ngararomong. Hoy, rezeki cenah poe tarasi. Ada bau. Eta pengalaman aduh. Ininya. Tah tidinya dilani we si laleur. Ari silaja ya. Alah. Ai si laja. Kumaha tah? Apa sih si laja? Teu, kumaha tah cerita? Sarua ngawayangna di kampung da baheula mah panggung terapet kana golodog. Oh nya, ada. Sabab naon? Sabab can make pangeras meureun abeh kadenge kudu hajat. Mohon. Ai hujan ngaririnci. Mula lajo duaan katilu anjing. Nya. Anjing teh parasea perbutulang nih. Kaopat nu gelo Heeh. masalah. Cing mah teh lajo teh. Heh. Gambar teh gitu. Ulun lajo malah nu boga hajat oge hararees. Sare panitia teh geus sare ah. Mereka kejerake dalang teh. Sumanget. Ai sinen meureun tengah puting hayang kiih. Nya. Nya. Malum Iya. hujan tiris peser. Turun ka pipir nu boga hajat. Halo. Heeh. Diantar ku catrik. Batu ku si Biman. Ai porosot. Gek kada pun teu kuat pikieun. Jeung poek di mureun Jeung poek lempeng pisan kana boros laja. Halo. Beres. Raja. Aduh, gagal beres. Sajongjongan mah manehna teh oloh heula. Ahulah. Nah, Ya aya nu ngawakilan salaki aing. Kitu aneh nya. aya kalebat. Aing geusna teh nuhun ja. Tadi dinya dilani we si laja. Ajarkeun teh nuhun papa aja. Alah, Pengalaman eta. nepi ka kitu nya pengalaman. Catrik mah lohok badan gitu. Satrik mah teu kabeh. Heeh. Catrik ke bitaeun lohok. Ka kitu euy urang hirup kudu muji ka itu kadege heuh. Bener. Puji jeung syukur kagungan Allah. Pek pake. Tapi aya euy Naon? anu dipuji ambek Ah, wah piraku. gara pek tapi kasirieun.
kumaha tah dipuji teh batur mah atoh Oh. ieu mah amek lah mama bedog kalau mana mau bedog hiji mangsa Jalo. meureun eta teh jelema teh rek ka Sumatera kalau rek ka Sumatera mohon pan mentas numpak kapal nya atuh lah tapi heeh abang kahuni teh geuningan ti Merak mohon kapal laut aya di tengah laut kala luar muatanana teh meureun hayang nempo pemandangan laras ngajajar di sisi teh ai jerit teh tama awewe kantong naragrag kalau makanya surat-surat penting duit teh 4 juta alah eta ku apa gelang hiji Alah, gede. dina kantong teh turungan kantong kuring sok cenah lamun bisa nulungan pek duit nama pek wae eta surat-surat penting gitu cah saha nu rek nulungan bayangkeun ku siapa tahu saya Jaro aja ngodaran maneh urang. jero bunuh diri Tapi aya aki-aki juga jeleng gejebur. Kecepak. Karawe kantongna teh. nya Wah, eta mah nu boga kapal kuat ngalungkeun tambang. Kabeneran tambangna teh karawe. Salamet eta aki-aki. Naik. Loh, atuh di luhur teh pada muji tah. mohon Hidup aki hidup. Dewa penyelamat. Pemberani. Pemberani bakal menang duit 4 juta. kalau laras Rek ka jelema nu muji teh. Lain seuri. Kalah bareureum beungeut teh. Asu PK jero kapal nyokot kantong nyokot bedog. Diacung-acung. Anjing. Jauh kitu we kanya. Saha nu nyuntrungkeun aing tadi? Aing juga teh nulungan da peta nu nyuntrungkeun. Aduh. Baru disebut pahlawan ya. Heeh. Aduh. Ampun. Lah, Sok, TPRI nu ka 25-nya. singkil atuh saged kadinya Singkil heula awas. tarati awas iki Kadang teh bakal diteraskeun ku pun bapak. mohon laras Ayeuna pun bapak teh nuju ngawayang ditu di Cimahi. Ngadeblok. Aya sejarah ngawayang make jeung ngadeblok segala rupa. abah ka dieu akang ka ditu Abah ka dieu dewe ka itu ka Cimahi. ah Tahu lah. awas iki pada kaul cenah ye Mudah-mudahan sakali di Digjaya TPRI Ya, ya Dirgahayu Dirgahayu. Jaya salamina. Amin, amin. Awas. awas ah Dicengklak Yuri.
majikan bisi dulur nya tinggal si baraya balaga balaga kumaha ajrag-ajragan bari mabok hayang katangar balaga hari mabok teh diharamkeun ku agama haram ku nagara teu meunang temenang balaga hayang katangar ku Bapak Dede Yusuf nya teh balaga hayang katangar ku Ayaya Tanjung Siang nya balaga balaga hayang katangar ku TPRI Jawa Barat nya balaga balaga hayang katangar ku Nulalajo naon Nulalajo ngadaguan balaga mual moal ada goreng ngejeng dulur si aya Ari dulur mah kudu silipikanya silit tulungan baut ki kumaha leles tur jurig saya tabari tati ah ah tak gendong kemana-mana sawawu bangun tidur tidur lagi bangun tidur eta tidur lagi bangun tidur lagi tunuhkeun dia nama I love you Pul Ari abah nanaonan boh? apaan eta teh almarhum Basuri nya lagu basuri Oh eta teh basurip boh? nya Nya eta mah basurip lamun abah mah abah sarapnya banyak. juring sia kolot teh doraka raka camplak Abah naon rek ka mana boh? rek ngungsi Ngungsi ka mana boh? ngungsi apaan urang teh leuweung geus beak dituaran ku jelema sira cai ayeuna geus eueuh da urang ayeuna kulayaban Bah, naon ari mah ka mana boh? apaan inung sia teh baheula ge maot ngaletak setrum setrum letak Ari maot teh naon boh? bong bebenyit apaleun ari maot teh inung maneh teh dicana ku Allah eta Oh jadi Allah bogohon ka mah boh? abong bebenyit bong budak ari Allah teh nu kagungan bumi langit sawarga neraka katut pangeusina eta jadi inung maneh teh dicana ku nu kagunganana Oh gitu boh? nya Urang kalot ieu boh? rek naon Urang nepangan emak. nitah modar ka aing ai sia teh si Jeko mau di jalan Bah, naon yang di baju boh? alah karunya Tir tong borosia aing henteu Bah, naon yang disunatan boh? heh Yang disunatan. dipintar suat-suat wae khawatir Tong seserian apa? cerik belagu Nah make ceuring. teu boga duit abahna nya Nah cek rarasaan mah pa disunatan teh ku peso lain ku duit. ngada abah teh kudu meureun kudu nitah ka ahlina nya bisi salah Atuh ku abah, da teu becus abahna atuh diajar belagu. teh sia ka kolot teh bina-bina teuing Wah, naon ojang masuk sedih teh bah. naon Lamun ngadenger radio, namanya boga radio gaduh, radio naon radio urut.
Halo? urut naon urut kaduruk nah urung gitu nya urung da kaduruk maksud aing teh disada Sada. disada bangan sagelombang we unggul nah dan gelombang nu lainna kaduruk Nya. nah naon dina radio na radio aya lagu budak ding mah lagu apap anak-anak lagu naon lagu anak jalantah teh geuning apa anak jalanan enak jalan tah ta eta nu kumaha nu teh geuning sepeda mah kuring teh anak jalanan gawe ukur nangkot dina tongong abah sabanarna hate ngarasa nalangsa bogo hirup raga kaya bapak teu apa dirupa yang dari duka di mana aduh geunaheun deui aing gitu loh yurik jaga kolot teh geunaheun jangke direkam ku abahnya di mana di pabrik tahu dina di Cibuntu di Hajinana di dinya tah Jadi kedage. geunaheun mah geunaheun bete jangan nyinggung ka abah nyinggung naon maka jeung bapak tapa dirupa pan babasiat teh aing Nya teu lagi. nyarek bisa apa kumaha kan apa mun teu abah nah tiba heula nepi ka ayeuna can pernah banget abi banget abah Pak Amprok nah sok abah malik ka katuhu Sok. dah malik deh ka kenca dah abdi ka teu ka dieu teu ka tingali abah Teu. tuh ka dieu teh aya abah tuh ka dieu abah ka mana abah si abah abah Mana tuh? Geuningakeun ujang abah iya diharap abah ka mana abah si abah abah ka mana abah abah Dahulu nih ka mana wae atuh ari maneh aduh sia kakolot teh belagu doraka sia punten abah punten teh dihaja abah abah naon sayang motor Indonesia